Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pirsawan di rumah, inilah pentas daripada Badeng Cukeng dari Sanggar Tenyamuni yang berada atau yang beralamat di Dusun Cilagara, Desa Payungsari, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis. Inilah Badeng Cukeng, Tandang Makalangan.
aja teh terang aya naon ieu urang ruang riung di dieu teh Teu terang, Ibu. Aya naon? aya naon kitu Aya terang Aya naon kitu, Bu? Duh, atunya di wartosan ku abdinya. Oh. Urang teh ngariung di dieu ruang riung gembrang-gembrung teh kenging kabingah ceu ieu teh. Oh, kabingah naonnya, Bu? Naon kabingahna teh? Margi Kabupaten urang Ciamis ayeuna teh genep yuswana 378 tahun. Oh, Gitu putek teh nya urang ngempel janten urang teh ngempel di dieu teh di Nararaga Milangkala Kabupaten Ciamis gitu. Kitunya. Alhamdulillah. Baru naon? Eta si Ibi enjing tos hayuh kana haseup. Bobo si Ibi teh nyiram deui bade gaduh deui pangajian teh nyambung. Jak kasembung maling Pak Coy. Kitu aduh. Atuh mah Tos ya. Kenging padut kenging teraskeun kana sepal muyon. Urang mah intina ge bade ngawilujengkeun ka Kabupaten Ciamis anu genep yuswana tos 378 tahun. Alhamdulillah. Ayo urang sasarengan urang wilujengkeun kabupaten urang Ciamis ieu mudah-mudahan langkung